Lamun geus yang harepan erek lebaran ya kieu ya macet di mana-mana. Nu mau motor sama motoreun, nu mau mobil sama mobileun. Hah, lain karena umum hese we mudik teh duh aing. Keur neangan naon atuh Pei? Iya, mau boy. Neangan berita di internet tentang jalur anu terhindar dari macet. Pan uing dek pulang kampung, Mang Boy. Oh. Pei, lamun empai rek mudik, Mohon. oh boy boga solusi mengatasi kemacetan. Wah, nu bener Mang Boy. Atuh. Cik boy, kumaha atuh. carana Mang Boy? Ye, Pei. Ceuk beja cenah tahun kamari Nya, eta macetnya nepikeun ke 20 km. bener pisan Mang Boy. Heuh teu ari-ari aya jalan tol atuh. Ari kudu macet deui mah. Nyamanya. Ya eta anu matak. Oh boy mah neangan kumaha carana. Kumanggih we 5 cara mengatasi kemacetan teh. 5 cara. 5 cara. Cing, naon wae 5 cara teh. Nu kahiji, Heeh. lamun panggih macet, Nya. urang kudu sabar. Da ngaranna oge macet atuh. Heeh. Anu kadua, Dua. omean panto tol. Tamahan silawang tol nate heeh, cenah loba. Jadi mobil bisa ngaliwat hiji ewang, salawang-salawang. Nya, Euy. anu katilu, keluarga nu di lemur titah mapagkeun kalawang tol. Ameh urang teu kudu ka ditu. Moal macet. Oh, nu kaopat. Nu kaopat, eta lawang tol teh pindahkeun ka lapangan anu gede. Ameh mobil teu pasedek-sedek. Anu kalima. Anu kalima, omean panto tol. Olian KB sangkan henteu macet.